Wih, calager ceng. Mudah-mudahan calager lah ulah anu gering sing calager heuh. Anu cager sing cager satuluyna. Nah, gitu. Ayeuna kami keur aya di Curug Ciparai. Karena resal lah di mah wae nya. Soalnya orang jenuh ceng ulun wae ka kota-kota lain dagang keur tiiseun euy. Ya, memang hanya usaha keur sepi. yang kawan keur gitu teh. Wakil lah nemponnya yang kawan wae mah euy. Urang teh kieu ceng. Tujuan ka dieu teh hayang nempo alam, tapi urang can pernah ka dieu, makana urang ngajak si Aa. Bener. Urang hayang ka alam ya ka mana? Iya, Mang Tarjo can pernah ka Curug Ciparai, orang Tasik can pernah ka Ciparai anjir ngerakeun. Urang can pernah ceng euy. Bener. Urang ieu ka dieu, hayang pokona urang hayang ka alam, ternyata si Aa ngajakna ka dieu. Dieu teh tempatna di mana berarti tepat anu tepatna? Iya teh Kecamatan Cigalontang, Curug Ciparai teh. Jadi lamun Singaparna nya? Singaparna nya. Saya ngajelaskeun mah nya. Peangan lah di Google Map ga aya. Oh, aya nya Ciparai, Curug Ciparai. Aksesna ka dieu bisa make mobil bisa, tapi parkir jauh. Kudu lempang deui atau kudu naik motor. Hareunah mah kana motor lah, kana motor jalu. Kudu metik bisa, tapi rada ripu lah. Kudu juga aing loba motorna. Sombong amat. Anjing, jalan kieu ngareunah, anjing Sultan Sukarindik. Sultan Sukarindik. Wah, didoakeun marana. Nah, tempo tuh aya curugna anjir. Ieu teh kabehna sabriji ya. Iya teh Curug Ciparai teh kabehna teh aya opatnya banyak. 7. Aya 7, kita aya 7 ceng. Aya 7. Tah Curug Ciparai ieu teh cenah mah tara pernah saat usum halodop panjang ya ceng anjing bayangkeun. Cai mah gede we. Aneh teh maneh kunaon. Nah, naonnya? Soalnya di dieu mah ceng. Alam air matana teh tina serap-serap pepohonan lain tina air mata. Lain salah tina pepohonan asli. Bahkan cenah aya salah satu eta lah kudu disebutkeun nya mawacana ge ti dieu. Oh gitu. Tapi euy nya sigana di dieu teh kan cuaca tiris ya. Heeh. Beunahna teh euy geus lapar beuteung kieu jo. Aing hayang dahar euy. Ku aing telepon si Waiweng heuh. Si Waiweng? Heeh, urang cenah ka dieu ku aing teh nyusu. Karena si Waiweng moal digawe, moal keur gawe. Anjing gua gawe-gawe jeung aing pokoke telepon datang anjing pokona mah. Langsungnya masak keur urang heeh. Telepon langsung lah. Telepon. Kala. Buat gancang jo teleponnya si Waiweng lah cenah dia. Teh anyar aing euy. Anjir. Sok telepon. Halo. Wah. Yo, keur gawe teh. Izin anjing lah tong gawe wae. Sok ka dieu, ku aing digantian. Heeh. Urang keur di Ciparai, ku aing diserlokeun moal hakaneun. CS aing hayang dahar. Karunya. Daguan ku aing sajam heuh ulah lila. Pake motor nu trail. Jalanna butut. Ku aing diserlok. Heeh, sok. 2000 years later. Tapi ceng, aya ceng. Nu gawe cager. Cager berai. Anjing. Iya beteng. Maklum ditah sajam baranghakan. Wah cek urang teh sajam aing sajam setengah hujan badak eureun heula ada teu mau aja hujan ada Sultan mah bebas ya iya baturan urang si Aa hayang dahar mau naon we ketek aing tenang aya spesial ieu anjing gaskeun urangnya tuh siap tah ceng jadi anu kusuk urang disebut si Waiweng teh ieu ceng sobat aing anu sok juru masak ieu anjing masak Indomie. Geus atuh urang siapkeun lain urang masak lah. Oke, tenang karena mah nyawa beres teh teu ngeunah mah. Balangkeun poe. Balangkeun bener. Gaskeun. Siap. Sok. Tah, Jo, aing ge mau aya ya. Naon eta wah? Ieu teh baso, Jo. Menang aing ya teh tah. Anjing, ceng. Aing mau baso, ceng anjing nyatu. Asaan. Ieu teh baso naon? Baso urat komplit aya, baso aceh komplit aya. Bahan alami daging sapi asli pilihan. Kuahnya gurih dan kental. Dijamin lah pokona mah ngeunah we. Tah. Dengekeun. Baca kumarane. Baso Chef Iweng ku aing nu masakna anjing digubug langsung. Aya urang masak aya mah. Gaskeun urang pasakeun. Aing kaburu pingsan di dieu dahar jauh-jauh aing.
Yeah. Tah, ceng ayeuna geus asak ye baso teh jeunan waiweng nya. Urang cobaan ayeuna ku kami ojo. Sok terakan, Jo. Kudu Cobaan Ya, pokona lapar, mah lapar ye. Ing lebar euy ngeunah. Tah. Jo, kumaha rasana Jo? Cek di dinya. Ra euy. Kieu rasana euy. Ngeunah teuing. Nangis. Gurihna, Tah, dengekeun. haseumna. Cenah jeruk nipis aslinya. Tom yam. Oh, tom yam. Oke, tom yam. Jeung Di antara eta ya make jeruk, jerona teh. tempo ceng. Anjing, kental, Nya. teu cair. Memang loba nu kieu nya. Wah, loba. Loba pisan. Cuman yang berbeda. Asaan heula lah. Nah, anjing kacilina mah juga daging ya. Cobaannya cengnya ya. Jadi karasa pisan si tekstur dagingna, uratna. Bahasa uratna teh daging banget. 100% daging sapi asli. Anjing, tuh nya. Campuran tepungna teh seutik pisan nih mah. Jadi karasa pisan dagingna teh. Loba baso-baso Aceh nu sajen tapi ya Bedanya. beda. Alasana, kalau cobaan kulinya deh, Yo. Basona aing. Yuk, ceng, urang nyobaan heula hiji teh bisi teu ngeunah. Lamun teu ngeunah kan aing perjanjian di balangkeun. Nah, bener. Karena ngeunah ke urang nyieun deui, ceng. Anjing baso urat ngaya aing. Nah, jadi cengnya. Ting kunon pokok namanya bubuhan si waiweng ieu teh kan manehna teh seorang chefnya. Jadi biasanya si waiweng teh ngagunakeun bumbu-bumbu anu premium. Da urang pernah nyobaan ka restoranana. Bumbu-bumbuna teh geus we ngagunakeun anu premium. Bener pisan. Moal kaleng-kaleng lah. Bener pisan. Juara pokoknya. Ya. Bener pisan. Ah. Urang rek nanya, ya teh sabungkus itu sabaraha hargana? Ieu teh dijual nama 25.000. 25.000, ceng. Kalau ieu nu nyieuna ka ladahar itu kumaha kabita teh? Kabita atuh. Goblok. Heuh nya. Aduh, nu nyeuna ge. Uy. Ah. Jadi lada segar gurih tapi teu bikin enak gitu. Bener. Soalnya teu naon Dina ieu teh henteu banget. Kamu cek teu bikin Sunda mah enak. teuing lah anjing Indonesia mah da aing teu bisa bahasa Indonesia. Anjir pokoknya mah komo awewe mah bareuki lah ieu mah lada anjir. Nah, untuk harga lamun aya nu ngomong anjing 25 ribuan. Belegug maneh. Kunaon belegugna? Di Batur ieu paling rata-rata ngajual 18.000 20.000 bener teh, Wak? Tapi maneh teu rugi nambahan 5.000 dengan rasa sangeunah ieu, ceng. Itu bener pisan. Aslina. Lain urang rek ngalus-ngalus. Premium ieu mah, Wak. Ah, urang lain rek ngalus-ngalus si ieu, ceng. Walaupun si bebaturan urang lamun ngeunah nya ngeunah. Lamun teu nya henteu. Bener teh? Bener kudu per. Supaya di dieu ge lamun cek urang teu ngeunah, di dinya bisa rekomen deui kan. Itu benar. Jadi aya kritik teu batu. Wah. Tapi memang ngeunah ieu. Kumaha? Iya, kabehanana dijieun sorangan ya. Dijieun sorangan kabeh. Dimulai basona, somaena nya. Bener. Jadi ieu kabehana dijieun homemade ku si Uwa. Ning juara. Si Uwa teh pengalaman dina masak lagi sabaraha puluh tahun, Wak. Ayeuna teh 20 ji tahun mana? 20 ji tahun geus moal gagal lah lamun ngeracik dahareun teh. Asli ngeunah urang euy. Nyieun deui nyieun deui lah. Deui atuh hayu doh. Anjing mau loba. Loba keneh Anjing ieu mau tenang. loba. Tong hariwang pokona mah. Mun rek order ge loba Coba, pokona Juna, mah stok. Somaena Kumaha? Ngeunah. Ipunya. somaena hayamna karasa pisan. Aya udangan, terus bumbuna teh karasa lah pokona mah juga dimsum lah, dimsum premium ieu mah. Asli. Anjing gurih urang resep naon cing? Ku gurihna. Gurih nanya. Asli Tapi gurihna teh teu enak gitu. lain gurih enak ya mah. Gurih teh bener-bener gurih we. Dina letah teh karasa pisan barang pas diuapkeun teh. Anjing. Dina letah karasa pisan aya anu gurih memang aya loba nu gurih ge. Ieu mah berarti kudu wajib nyetok ieu mah nya di imah. Urang
pesen 20 siki heuh. Ah, siap. Bisa diteuneun kulkas kan? Bisa. Nah, ceng jadi anu pesen loba bisa Lamun di diteuneun. freezer nya eta teh kuat sampai ka 6 bulan. Dengekeun anjing genep bulan kaburu Aduh, beak anjing aing mah. ya, kieu mah. Sapoe hiji. Bayangkeun. Asli can Urang mah. pesen 2, didinya 2 10. Didinya pesen seberapa? Kurang 25 lah. 25.000 kali 10 berarti orang 200 seberapa nya? Asli ya orang biasana tara bagi kanu lada, tapi nyobaan ieu mah Leunahnya deui jeung deui wae ladana teh. nyeun deui mah. Nyun atuh. Nyeun. Asli. Enak pisan anjing somaina goblok. Pirak kumaraneh teh kan minta. Anjing rangu ieu mah ngeunah anjing. Sumpah. Ieu teh. Kalau ulah ngomong cobain mah tahuna. Oh. Cobanya tahunannya. Anjing juara goblok. Nah, Jadi bedanya cuan kena teh. Lada. Beda jeung cuan kena saja. Ngeunah. Rasa pisan. Ngeunah pisan teh. Gagal teh aing ngadudut si ieu. Wah, Nah, ceng aing. moal gagal lah sulai weng mah mau ngeunu masak mah. Jadi ingat, Hmm. lamun marane rek pesen aya dina Instagramna anu bieu ku urang tah dihandap. Kesan-kesan dar bakso iweng teh Ojo. Da hijin teu rugi, kadua harga cek urang menurut urang masih standar 25.000. Kade di dieu lah kageeran, ceng euy. Oh, moal. Bener, awewe bakal resep tina gurihna Haseumna? haseumna, ladana, amisna. Cocok. Naon ngaran bumbuna cik jelaskeun da aing mah teu nyaho. Ieu teh ari bumbu dasar mah tina tom yam. Tom yam teh. Tom yam teh bumbu racikan khas Thailand. Nah, Loba ceng. rempahna. Tom yam teh bumbu racikan khas Thailand anu loba rempahna benernya. Rempah unggul. Nah, lamun tina basona Basona ieu baso uratna asli tina daging 100% tanpa daging butut lah pokoknya mah tanpa daging butut. pokona nu saena we nya. Nu saena. Pokona ieu anu kualitas anu alus. bahan nu saena kabehnya. Somaina tina daging full daging ayam. Pokoknya mah kabeh premium bahanan di ditu. Cilokna ge euy eusina teh ayam. Jadi biasa makan cilok anu biasa mah eusina teh bawang ieu mah ayam. Ayam. Aya nu hayam tapi hayamna alah anjing meningkat Nya. sacoel. Ieu mah anjing loba ku daging ipis ku aci. Nah, gitu Bener teu? Bener. Nah, jadi yang marane wajib Karena anu pokokna mah anu beuki lada, Nah, rek wajib lah. awewe rek lalaki mah kudulah nyetok ieu mah. Bener, urang nyetok 10 ceng wajib ieu aslina. Lamun cek maneh teu ngeunahnya itu terserah, da relatifnya. Cuman menurut urang ieu recommended ngeunah pisan. Yang marane anu ayeuna komukeun usum corona. Pokona Aya mah bakso urang ieu tinggal nyetok atuh ieu Indonesiana bener teu? bener. Urang ieu pertama kali nyobaan, Hah? erek langsung nyetok da pamajikan aing beuki lada. Tah. Kapake ieu mah Bener. yakin. Indung aing ku aing Tapi di ieu mah bawah. ladana teh Lain lada pisan, lain lada. Pasnya. Nya ladana teh lain lada anjing kan sok ampura ieu. Yang nu sejen. Nah, lain. Jadi ceng asli gitu. nu sejen mah si cabe asli si ladana teh lain ku cabe asli. Ya, Nah, campuran. ayalah anu kemasan teh gininya eta lah teu perlu disebutkeun. Lamun ieu mah cabena cabe asli pilihan bener. naga giling. Oh menang giling oke saru. Menang uas sorangannya anjing tah. Tah eta. Aing ya langsung ya. Dahareun anu dijieun ku jelemana ku aing dipanggil langsung. Rek edan kumaha teu rugi aing. Sultan mah bebas lah. Anjing ku aing keur gawe ceng bayar. Gawe di tah dieu. Aduh. Goblok geuning ngeunah. Tapi kan ku aing dibeli 10 siki teu rugi. Aman. Sama area pasti kota mah gampang lah. Jos anjing. langsung lah aya. Untuk ongkir aya ongkir teh. Ongkir malah mangga saikhlas. Nah, kalau untuk ongkir Kecuali saya mungkin ikhlas. mungkin lamun make Gojek mah teuing tah kudu. Ya anjing oh aku Gojek mah da eta mah jasa batur. Tonton terus video orang, tong poho di like, komen, subscribe, jeung share. Follow oge Instagramna @nyehnyoh_ceng. Ah, Wajib. cengnya anjing. tong poho nya.